Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Kisunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Rusiah Elis Marlina bagian ke-12. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Nya dongeng punya dongeng, rencana orang kaya kieu mah tangtu kana bolai. Ai heueuh sih. Kumaha bade ngaresakeun? Rohendi bari ngareret ka Sukaisi anu keur ngelapan kaca panona. Priyogi kitu esih ngiring. Atuh komon wae. Kayak atuh antosan molor Sukaisi bari ngalewas ka dapur anu maksudna deuk bebeja heula kanu jadi salakina. Kang Kindi esih deuk indit heula nya. Deuk ngalongok tante Karsinah di rumah sakit. Cig wae weler Kindi nembalan lage pondokna keur kalawan sorana teu pati tarik kahalangan ku ngaregeh. Bade kamarana Aden tanya indungna Sukaisi. Eta ibu bade ngindung ka waktu mi bapa ka zaman teh pan ayeuna teh zaman indohoy Bu. Pek atuh ka ditu mungpeng aranom keneh dari tos sepuh mah samodel ibu kieu bati hate wae nu aya upami kumarot teh mah bati kumarotna wungkul weler indungna Sukaisi. Mak Sukaisi ngagero ti kamar aya naon nyai? Tanya indungna bari ngojengkang ka kamar nyamperkeun ka Sukaisi anu harita keur ngabeureman bibirna. Esi deuk indit heula balang siar sugan we aya milik da ngandelkeun wae bapana Priyatna batan udar idar mah anggur ngablengkong teu beda ti aki-aki 7 mulud ngan mi HP budak we ulah ditinggalkeun bisi ti guling. Jig bae didoakeun ku emak sing bebenangan beral deuk ka ditu deuk ka dieu oge pokona asal salamet jeung meunang rezeki. Mudah-mudahan wae piraku esih teu bisa balang siar da jelema ieu. Nyaritana kitu teh Sukaisi bari awak paralat pirilit hareupeun kaca eunteng lomari siga sieun kurang pantes dangdanan. Cing mak pangningalikeun baju esih di tukangna teu kerejut. Ah henteu geus alus sakieu mah. Walar indungna bari ngusap-ngusap baju Sukaisi. Mak, Sukaisi ngaharewas ka indungna. Pemuda anu make dasi kupu-kupu teh lain jalma jore-jore, boga motor boga sedan, imahna ge gedong, ari barang bere duit tara inggis, sok-sok wae. Aya 1000, aya 2000, tara nyaahan ku rezeki. Geus boga pamajikan encan, indungna ngaharewas. Nurutkeun cek beja mah geus. Tapi duka teuing ketah. Keun wae naha masing boga pamajikan oge da lain awewe nu nyogrogkeun diri. Manehna sorangan nu datang ka dieu perkara sok dibere duit teu nanaon. Moal hade jelema barang bere ku urang ditampik. Gelek bae ka dinya lah keun jampe pamake kelet pamelet mah. Aya ieu dinu jadi indung. Deuk asihan, deuk kinasihan, deuk sakicep di pikamemet moal burung aya di emak. Indungna meni ngabuih nyebrehkeun pangartina da puguh indungna teh tiba heulana tukang kitu teu beda ti Sukaisi ayeuna. Mun kitu teh mah teng manuk teng anak merakuh kuncungan uyah tara tees kaluhur sigana lamun seug indungna rada ngora keneh mah moal teu babarengan kitu nya anak nya indung ngajalankeun teu regejeugna teh. Siap sih Rohendi ngageroti luar. Nanti dulu, nanti tunggu dulu sebentar lagi. Harus sabar dong, alon-alon asal kelakon ular Sukaisi. Yan, kunaon menilungguh teuing puyeng Ridwan bari nanggai gado tunanganana anu katelah Nurhayani dumeh katingalina rada alum. Henteu. Kunaon atuh malah rindu kayak ku Kang Ridwan dilandongannya di ditu. Boga penyakit malarindu mah gampang ubarna ge teu kudu nyiar ka apotek.
diubaran ku Solopati rangkul ge ngadak-ngadak gorejag. Nur Hayati dikitukeun ku Ridwan teh meninga gelenyu imut, Rohendi meninga balieur dumeh ningali Ridwan titas nyarita kitu teh make jeung ngarangkul kana pundukna Nur Hayani nepi ka sirahna ngagoledag dina lahunan Ridwan. Lah megeus atuh Ridwan, maneh masuk ngabibita bae. Nur Hayani maneh nyeleketeuk Rohendi nyebutkeun sok ngabibita teh, barina kitu teh anggur ngahajakeun sarwana jeung awewena. Siap ah, Sukaesih kakara norojol ti kamar dituturkeun ku indungna. Oke, walar Rohendi bari gentak ngorejat. Kade hilap mulihna nyandak oleh-olehnya. Insyaallah Bu, walar Rohendi bari jut taruron. Tuluy lalempang nyamperkeun motorna anu ngajugrug sisi pagar, durudud motor Honda beureum jeung Honda Bulau pating durudud diselah. Celak ditarumpakan, masing-masing pada ngaboncengkeun awewe anu harita keneh dius arindit katinggalina teh mani patarik-tarik. Waktu asar geus kaliwat, wanci magrib geus akhir nepi kareupna peting tepung gelang nincak kaberang deui. Sukaesih tisajutna turun ti imah dibawa ku hiji lalaki teh can balik keneh nepi ka timbul batin kindi asa teu garenah. Daun ceuli asa pating hareak, hate seseblakan eukeur mah boga awak keur teu sehat. Sigana teh asa beuki nambahan teu genah. Poe harita anjog kana tanggal 4 bulan Syawal, kindi inget kana permaksudanana hayang nungkulan nu jadi anakna deuk dikawinkeun dina tanggal 5. Mak, kindi nyarita kamitohana anu keur ngais budak. Bilih esih wangsul mah pangwartoskeun we abdi bade aya kaperyogian heula. Nade ka mana ajang kindi? Tanya mitohana bari ngalieu ka tukang. Bade ngalongok paparabotan di rerencangan. Bari sakantenan aya kaperyogian anu sanesna. Jong bae, walar mitohana bari asup ka kamar ngedengkeun budak. Geus kitu mah teu kungsi loba catur deui gejelikin diturun ti imah anu alasan kamitohana mah deuk nempo paparabotan, padahal deuk nungkulan anakna anu katelah euis Marlina deuk dikawinkeun dinu ngukutna tea. Sok sanajan bari awak rea nu karasa ge abahing ku cengang-cengangna kalawan dikeuyeuh teu burung kindi tepi kanu dijugjug samalah ti kajauhan keneh ge bapa kukutanana anu katelah Darmaji nyampakeun ngobrol di hareup jeung pamajikanana. Mamana, pamajikanana Darmaji. Mamana, ari itu saha aya jelema hideung-hideung teuing takrah tokroh ka dieu? Pamajikan Darmaji nanya ka salakina. Anu mana ibuna? Itu tuh deket panto pagar. Tuh gening katingali ti dia ge siga nu keur batuk bari cumiduh. Pamajikan Darmaji bari curugna ngacir-ngacir wae nuduhkeun ka hiji jalma keur ngohkoh batuk sisi pagar. Anu tayalian eta jalma teh kindi tea. Oh itu anu nyolendangkeun samping sarung hideung sisi pagar. Nya tuh gening lempang ka dieu. Oh, eta si kindi. Darmaji bari gancang nangtung. Si kindi saha ari mamana? Kindi mana? Si kindi bapana si Euis atuh. Bapana si Euis? Pamajikan Darmaji ngahulang. Nya, ibuna buru-buru ka jero si Euis bawa ka kamar ulasina nepungan mangkaning kamaritas ti dieu manehna teh. Na dipiwarang ku mamana. Kindi sina ka dieu. Teu ari dititah mah ngan basa kamari manehna ka dieu manggih beja yen urang deuk ngawinkeun si Euis. Keun bae ka dieu ge aya alusna keur nu digawe di dapur sina sagawe-gawe kana nyangu atawa kana ngumbahan wadah jeung barudak. Buru-buru ibuna gerak ka jero tuh geus deukeut. Sanggeus kindi deukeut pamajikanana Darmaji gancang ka jero bari gebrug panto ditutupkeun rekep nakara. Anu harita keneh ge Euis Marlina keur milu ngatur-ngatur mapaesan di tengah imah teh. Gancang diajakan ka jero kulantaran bisi Euis Marlina kaluar. Mane barang-barang teuing di Darmaji bari miheulaan turun tina teras ka taneuh nyamperkeun ka kindi nu kakara datang. Yak tos Kang. Kitu oge abdi teh meuni seuseut nepi nyaeta ku teu kiat ti jalana
awak lungse dada mani asa engap walar kindi make jeung di barungku ngahegak bari jeung di barungku ngahegak dupi ecena aya Kang aya nganya kitu teh mangkukna keneh ge ecena mah geus sibuk ngatur itu ngatur ieu ayeuna ge teu bisa kaluar-luar acan nyeta keur uras-urus di jero kelanan di akang aya keperluan heula carek kituna teh Darmaji tuluy ngaleos asup ka jero anu harita keneh ge kindi ge cingogo sisi teras ngareureuhkeun cape beri nempokeun anu keur masangkeun terpal papayon di buruan waktu kindi keur ngajentul kurunyung aya hiji jalma nyamperkeun ka kindi bari ujug-ujug nyarita kieu rupina nuju repot nu gaduh bumina ge mang ayeuna mah pangmerekeun wae atuh alo ka dinya saringgit mah ngada buru-buru nyingkah teu kitu heuh ka ditu nyelang heula ka dapur pangmentakeun sangu saeutik mah dibungkus ku daun timbal hiji jalma rada kolot ari emang kawas nu teu katingali wae boro-boro mere nu musafir urang ge nu barang gawe tisuk-isuk can dibere pisan ompreng keun bae ari urang kitu da aya ieu di dieu jeung kohanan keur barang gawe segedena jeung salilana ge mere kanu musafir pirasa keupul jeung bae ka ditu ku emang eta jalma bari ngaleos ka babaturanana mang wayana wae lain teu hoyong masihan abdi teu gaduh artos di dieu ge nuju babantu bae di Bapak Darmaji persaban wae mang wayahna isuk atawa pageto ka dieu ngudagkeun lekesan hajat sugan we aya sangu tilas-tilas ih abah abdi mah ka dieu sotenan sanes bade jajalo nyata aya periuge we kapun lanceuk nyata nu gaduh maksad jenengan Darmaji teh pun lanceuk tembal kindi beungeutna rada bareureum ngarasa teu genah dumeh disangka jalma deuk jajalo oh janten emang teh aya periogi tanya eta jalma anu teu kungsi kaburu ditembalan ku kindi geus ngaleos manten nyamperkeun ka baturna anu tadi teh lon eta jalma bari noel baturna nu keur nerapkeun rarawis dewe kaeraan euy kaeran kunaon mang nyaeta ku jelema itu nu caketrek teh panjana teh jelema anu dek musafir bieuna mah ari kitu segala rupa teh manehna teu taliti naker jelema sabener-bener disangka nu musafir nya kuring nyangka nu musafir ka manehna na kumaha kitu mang ebeh nyarita nama dek aya keperluan ka Bapak Darmaji cenah mah pengakuan manehna ka Bapak Darmaji teh lanceuk nya kitu euy wah ari emang mun pe kadinya bandingkeun rupa eta jelema jeung rupana Bapak Darmaji sok kitu jauh melameluna euy nya eta nu matak emang rada pungak-pinguk ge nyebutkeun lanceuk ka Bapak Darmaji tapi rupa kawas kitu teu beda ti naon geuning baheula mah keur jaman walanda sok diabring-abring ku barudak sakola mah siga obsender is lain eta geuning adi dina waktu hari Natal sok aya malah sok tumpak mobil ngupat ngapit nyere segala rupa luka teuing naon atuh kuring mah teu jauh-jauh ngabandingkeun di sidik-sidik rupana teh teu beda ti urang keling tah heueuh perecis pisan euy tembal Mang Ebeh nyaritana kitu bari jeung seleuserian mane pating arake anu keur diupatna mah jongjon wae ngajentul sisi teras anu harita kindi keur siga ngalamun teh mani ngarenjag dumeh tukangan aya nu nyalukan yang kindi wayahna wae bantuan barang gawe di tukang jeung barudak ngurus wadah jeung nyangu naon wae sagawe-gawe keun urusan di hareup mah loba batur ieu mangga Kang weler kindi bari nangtung dupi sarumpingna tamu iraha nyata poe ieu pukul 4 bejana mah ayeuna geus pukul 3 leuwih 1/4 jam kari 3/4 jam deui Darmaji bari ngilikan erlojina
Geus kitu mah leos kindi ka tukang kasampak geus aya jalma-jalma di pipir imah keur nyarangu jeung nuker kukumbah wadah. Sajolna kadinya teh awewe lalaki anu keur barang gawe meh kabeh nareuteup kana beungeut kindi, samalah di antarana aya oge awewe nu pating cikikik sareure. Tah kabeneran aya deui batur, cing Ujang, wayahna pangumbahkeun tolombong sakedap keur wadah sangu. Awewe geus rada kolot nitah ngumbah tolombong ka kindi anu kakarajol pisan. Teu kungsi reureuh heula ceug kindi kana tolombong tuluy dikumbah nepi ka bersihna jaba ngumbah parabot nu kalalotor. Aceuk, aceuk, itu tamu tos sarumping, tembal hiji awewe. Mana anu di dalapur kolot budak laribut paheula-heula lalumpatan pada hayangnya ho nu seserahan sakitu abringan jeung babawaanana mani poharana kera. Anu di dalapur kolot budak laribut paheula-heula lalumpatan pada hayangnya ho nu seserahan nu sakitu abringan jeung babawaanana mani pohara pisan jaba ditanggeyan teh ti tukang dituturkeun ku nunungtun domba jalu gedena keur jeung tanggungan suluh katut cau mani turuyan. Malah kindi ge anu harita keur ngumbahan piring teh nyelang heula kabawakeun ku batur hayang nempo semah-semah nu daratang. Sirah nonghoal tina jandela bari beheung alagag elegeg da puguh kahalangan ku batur. Syukurnya teu sangka gede milikna. Gede darajatna maneh teh. Ku bapa didoakeun sing awet laki rabina, sing aya dina kanugrahaan rumah tangga, sing rea anu asih. Gerentes hate kindi bari panon cari nakdak ningali nu jadi anakna keur diuk ngarendeng jeung pisalakieunana teh. Mungguh eusi batinna mah moal teu ngarasa suka sedih, teu sangka boga anak bakal gede darajatna. Ngan sedihna pikeun diri kindi ngan saukur mere kudu wungkul. Waktu kindi alagag elegeg tina jandela nempo ka jero darmaji ngareret tuluy ngojengkang nyamperkeun ka kindi. Nya kindi, ari di tukang aya saha? Teu aya sasaha Kang, sadayana budal kadarieu. Kumaha pipikiranna eta teh? Kumaha lamun sok aya jelema jahat asup atawa seuneu ngalentap kana bilik? Benernya manusia meni eueuh pisan nu koloteunana. Wayahna ka ditu jang kindi mah cicing di tukang sing beunang dipercayakeun salah saurang mangkaning parabot pabalatak seuneu ngababela sok buru-buru ka ditu jang kindi keun najan teu dilalajoan ge da geus puguh katingali. Mangga Kang, walar kindi bari ngalewas deui ka dapur bari hatena mah tetep masih genah panasaran hayang nempo anu nyarenkeun. Kilang bara nyaksian milu ngariung mah. Kunaon jang ngahulang wae boacan dahar meureunnya, tanya hiji awewe geus kolot. Sawios ibu, neda mah engke deui we teu acan hoyong. Walar kindi bari ngasur-ngasur seuneu. Mang, cing punten itu wadah nu karosongna tilas taruang pangnyandakeun sareng lumur-lumurna ka dieu bilih di kapak hayam. Tah di dieu wae kana baki. Hiji awewe nitah ka kindi nyokotan wadah kotor urut dahara semah dihareup. Nya Ujang, gentak cokotan wadah anu geus kosong mah angkutan. Pan Ujang bagian nu nyekel paparabotan mah. Keun engke sakedeung deui deuk dahar mah geus beres semah-semah jeung ongkohanan can asak deungeunna. Hiji awewe geus kolot milu nyambungan nitah nyokotan wadah kosong. Ari anu sanes kamarana atuh Bu, menilu seles jalmi teh tembal kindi rada keheul. Tong make nanyakeun batur, keun bae batur mah masing deuk ka ditu deuk ka dieu ge. Pokona urang wae nu aya geuning ieu ibu teu ngandelkeun anu sajana. Sang kilang tukang nyangu aya bagianana. Ulah aing-aing dinu kieu mah pamali pada daek pada singer ngan ulah sotenan daek kana kukas kekes kana dahareunana wungkul ari kana barang gawe ta engkang-engkang. Keun wayahna capek ge da adatna dinu kieu mah komo anu boga hajatna mah leuwih capek batan urang mana hate teu paruguh sieun pinanggih jeung kawiwirangan.
Nah jelema teh meni jol ieu ka aing teh ngareken pisan si Kutiplak. Abongkeun rupa aing kawas kieu geus puguh nu boga hajat mah. Meni teu narik teu nakon geurentes hate Kindi bari ngaleos mawa baki keur ngawadahan piring kotor jeung lumur urut dalaharna semah. Rigidig piring-piring kotor teh dibawaan ka tukang anu maksudna deuk dikumbahan. Ujang ulah ditamrukeun kitu eta sangu anu teu seepna. Wadahan kana boboko lebar. Heug engke di mana deuk balik bawa ka imah dipoekeun. Geus garing bisa disangu deui. Keheulaan ibu najan nyage kaayaan abdi batan sakieu moal deuk ngadaharan sangu nu kieu da ka dieu oge lain deuk ngadon sosoroh mentak kuah bekah werat keneh meuli sangu ti warung ge. Har kunaon ari si Ujang beteu pupuguh ku kulutus ka ibu? Nya anu leres we Bu, sasauran teh kawasanes tos sepuh bae. Kira-kira ari kudu ngadaharan atawa balik ka imah mawa sangu bekah tur urut mah keheulaanan. Ibu mah nyarita kitu sotenan ari butuh henteu mah tong ambak da ibu oge butuh ku sangu kitu mah eukeur-eukeur hayam atawa keur entog. Nah atuh ari boga rasa butuh mah make nita dibawa ka batur sawios teu kersama nah moal maksa tembal eta awewe anu geus kolot nyaritana kitu teh bari ngaleos asup ka jero. Sanggeus eta awewe ngaleos mah ge kuek Kindi diuk dina boboko bari ngawaskeun entog keur ngalodokan sangu dina kolomeran dibarengan ku hate timbul tanda tanya. Nah nasib teh kabina-bina teuing teu waleh aya we nu kitu nu kieu teh geus puguh si pating deungeun-deungeun dalah nu boga hajat ge ka aing teh meni ngareken pisan ka bujang hayang tepung jeung nu jadi anak ge teu boleh dipindingan wae. Nasieun hina kitu eulis Marlina di aku anak ku aing. Tapi keun bae deh papanggih geus aing jeung anak kadar eta teu bisa nungkulan teu bisa pajonghok adu hareupan kieu keun bae aing mah deuk balik deui we. Naon cicing di dieu ge kuriak nambahan ka nyeri batin. Kindi dina lamunanana barina kitu teh jung cengkat tuluy ngaleos ka hareup. Anu maksudna sugan aya Darmaji deuk bebeja balik. Kabeneran Darmaji keur aya di hareup keur ngobrol jeung hiji semah lalaki. Kang Iji, Kindi nyarita tukangeunana Darmaji. Naon jang Kindi? Eta abdi teh Kang sejawa wartos ka akang teh langkung ti payun mugi ngahapunten. Rehna abdi bade wangsul perkawis eulis ku abdi teu katungkulan dugi kaberesna sawios da atos pendak ieu mung nyanggakeun piduana wae. Sareng deui maksad bade wangsul teh ku ieu wae abdi teh aya nu karaos. Har deuk balik dahar heula atuh ka ditu jong. Sawios da atosna da mah Kang. Nya pek atuh ari aya nu karasa mah tong maksakeun maneh ngan wayahna bae ku akang teu dibahana naon-naon. Sawios Kang tong nyesahkeun mangga atuh. Pek atuh ka ditu. Teu kacatur pamiarsa di jalana ayeuna kocapkeun Kindi geus nepi deui ka imahna. Mak ari indung budak tos wangsul tanya Kindi kamitohana anu harita keur beberes di kamar. Nyata acan keun bae da lain ulin teu puguh. Maksud usaha ngabantu-bantu nu jadi salaki ngarah sahuap sakopeun ongkohanan anak emak mah ti baheula ge terang ngandelekeun wae ti salaki ngan teu awet sotenan boga salaki kanu ti heula lain anak emak nu teu bener. Sabalikna nu jadi salakina sok gede pisan timburuan teu kaop awewe indit-inditan disangkana ngalakukeunana disangka ngalakukeun kana teu bener. Ari abdi mah teu aya emutan ngijing sila bengkok nyembah moal gede timburu moal gede tumbura timburu eta mah sae awona teu langkung nu bade ngarandapanana. Atuh leres wae mimiosan seja usaha nuhun henteu wae teu aya pamenganana. Sarengna deui kanggo abdi mah indung budak bade usaha ngajurungkeun henteu nyarek moal. Kumargi ngemutkeun kaayaan diri abdi ge batan sakieu malih ketang upami diparengkeun mah abdi ge gaduh emutan bade usaha ka Jakarta kana naon wae ngajodona
dari dia mah teu boleh kieu wae nya. Ari perkara usaha mah beral teh teuing asal nu bener-bener masing di ditu di dia ge sarua keneh usaha eta dek boga maksud ka Jakarta teh iraha manawi parang kalayan aya kanggo ongkos nama bade enjing walarekin di anu satuluyna ngojengkang ka dapur geus kitu ceug kana lumur nyicikeun cai enteh tina teko regot nginum maneh siga nu hanaang nakara kawantu tas capek geus kitu kulutrak muka gupet nyampak aya sangu dina panci jeung lauk asin galatak geletek sasiki tidinya mah bek wae dahar mani ngalimad. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.